Perkenalkan, nama saya Jack, asal dari Bogor, umur rahasia. Kenapa pengen ikut X Factor? Ya karena saya pengen mencoba peruntungan saya lewat pita suara saya yang biasa aja. Ya mudah-mudahan bisa diterima lah masyarakat. Halo. Halo. Nama saya Jack, asal dari Bogor. Kenapa ikut X Factor? Gabut aja teh, di rumah nggak ada kerjaan, ya udah ikut X Factor aja. Aku tebak kamu nyanyiin lagu sendiri. Muhun teh. Temanya hoan. Menarik ini. Oke, judul lagunya apa? Judul lagunya Ma Bapak, tapi ini lagunya berbahasa Sunda. Karena saya pengen memperkenalkan bahasa daerah saya dengan dikemas lewat lagu. Saya pengen lagu berbahasa daerah ini bisa dinikmati oleh semua kalangan. Silakan. Oke. Ya. Ma Bapak hampura abdi nepi kiwari ngan nganyeri. Ma Bapak ulah ningali murang kali tatangga nungges baragja. Ma Bapak sing salabar abdi nuju merjuang keun cita-cita. Ma Bapak ulah cangcaya da Gusti Pangeran tenutup mata ningali kasungguhan ti hambana. Sadayana murang kali oge hoyong enggal ngabahagiakeun kolotna. Doakeun ku mari doanku Bapa eta nu ngajadikeun senjata sanes teu karunya ka umah jeung Bapa lain hoyong ningali sangsara ngan cara abdi mah beda jeung sasaha hoyong jadi jalma nu merdeka. Ma Bapak sing salabar abdi nuju merjuang keun cita-cita. Ma Bapak ulah cangcaya ya Gusti Pangeran tenutup mata ningali kasungguhan ti hambana.
Akan kolotna doakan ku, mari doanku Bapa eta nu ngajadikeun senjata sanes tekan ka emak jeung bapa lain hoyong ningali sansara ngan cara abdi mah beda jeung sasaha hoyong jadi jalma nu merdeka hoyong jadi jalma nu merdeka hoyong jadi jalma nu merdeka hoyong jadi jalma nu manfaat manjada wajada Pemilihan liriknya itu loh, kata-katanya tuh, aduh, mantep banget gitu. Terima kasih Kak. Bagus banget, positif banget.